Sakit hidup da geus waktuna hidup teh bakal dipindahkeun tina alam lalagasan kana alam rimitan ka Putri Astina kakasih Dewi Lesmining Puri panjang lebar nama nyangakeun pangresa nyangakeun ceng 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 dangukeun ku hidup Asep, Allah nun iya, bagja cuk. Dek mere madu, kolot kadieu teh lain dek mere racun. Dau. Sabab lamun ceuk bahasa ayeuna mah meureun prospekna hebat. Cerah masa depan. Cerah masa depan. Sabab didenge-denge tiba heula ti mimiti Burai Pandawa jeung Kurawa ngan bentrok we jeung bentrok kan si omong kana tetep itu kan teh siri gebian paribasana Pandawa Kurawa ti leutik siliarah pati ti lelemut siliarah umur ti bubudak siliarah nyawa pisan keakuran sedangkan curug jelema curug batur kasaha mengkona kaeyang murid saha teteh Pandawa murid saha teteh Kurawangan Parasea jeung Parasea pan muridorna saha nu goreng tah guruna teh bisa mereskeun pajarkeun teh naha guruna teu bisa mereskeun atawa ngaha jadi adu-adukeun tah ka dieu mengkona tapi da eta mah ti jelema nu ngewa sabab ieu teh dunya teh dua papasangan kulon wetan kidu kaler borang peuting lodong hiji poek salah naon poek caang salah bener awewe lalaki satiap-tiap ka jelema aya nu mikaresep teu anggang teu mika ngewa tuh tah pikeun ngahinarkeun eta ucapan pikeun ngakurkeun di Pandawa Kurawa teu aya di jalan lintang ti ayeuna bebesanan antara Pandawa jeung Prabu Duryodana anu kabeneran pisan putrina teh bogoheun ka hidup jalan kaluar mah datang anu jadi rebutan ti bubudak nyaeta ngeunaan kalungguhan ka kawasan negara Astina tangke di mana-mana hidup prung laki rabi sareng Putri Astina negara Astina moal kasaha sok intang ti kahidup beunang deui ku Pandawa anu dikakewa teh mah burung kapibana deui ta ayeuna eyang wangsul ka Astina teh kudu mawa paisan eusi ceuk kitu ceuk ieu nah narima lamun hidup dek dikawinkeun ka Putri Astina ceung jawab kejar menu anu Gusti petengah tinira Gatot Kaca sakedapan boten wangsul marganipun peteng punggali dangu-dangu ngandika kawedaling lisan mekaten pangandikanipun pemeng minta jawaban anu pasti anaki jang waler kayak agan cicing cemar
Bisi di Palengpe ke kuing. Urang mah Para lun maklum kasuhun ninggal di pamriha punten lalu tedap paman. Kumaha? Cak, kumaha? Sanes nampi kana pangasih, sanes nolak kana kanyaa. Nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo. Margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh. Kumaha sir teh. Kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan. Teu mungkin. Dari umur mah hidup teh geus kolot. Heueuh rasa pisan bogoh ka awewe eueuh. Teu aya. Teu mungkin. can aya serenut dah. Sabaraha tahun umur teh nya? Kirang langkung aya 30 mah. Ah moal aya kelainan teh teh. Aya kelainan mun kieu mah. Malahan 30 mah keur meujeuhna. Lamun keur budak. Anu bener ieu teh. Leres ieu, leres. Cing kasep cing bisa ngolokna, cing bisa ngolokna, cing bisa ngolokna. Ya. Akang. Lain dunungan urang. Naon deui Akang? Beda aja ke Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina. Sumohon tiap kulan. Tapi cek saya mah lain ya. Kain kumari Akang. Politik. Udah pirasat. Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. Amun aya nu sajena beunang. Aya nu sajena beureun dieu mah. Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui mah. Aya udam. Udam apa sih ai jiga na mah. Teu mungkin musuh. Itu cek dek teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan. Apal beureun. Aya musuh hayang nyenangkeun tuh. Ya. Pulang. Lamun nya teh mah meureunnya lamun batu turun kesik naik. Mun nya teh mah. Itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. Moal teu 7 poe 7 peuting atuh. Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. Kadangdut tigana mah ditabeur. Tapi da Juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Can naling istri. Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara Astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan. Ya rupina eta acan aya maksad maseun ulah bade dipaksa cicing geblok. Wah, sia teh kabina-bina teuing. Tong iring jarios uap ikan jarieun jempe we mending oge. Da moal dianggap sia teh. Eueuh pangaruh. Lain level dalam bicara di nu kieu. Cicing. Wah. Jempe wah. Cing kasep cing bisa ngolokna bager. Wayahna tarima Gatot Kaca. Keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun. Ngaran-ngaran rumah tangga. Ampun paman. Margi ai rumah tangga teh. Kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean. Mun cai jadi saleuwi, mun darat jadi salebak. Kedah harmonis. Kedah bahagia di rumah tangga. Sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu, teu acan aya. Nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas jalahan paralu. Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka Astina teh. Moal teh ditegor ku raja. Wayahna tarima kasep. Paralun paman, paralun. Mugia paman ulah jadi bendu bae. Dek narima apa moal? Tah, iya. Mang teh geus sanggup
Mamang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri. Ampun paman. Ampun paman. Ulah bade maksa bae. Paurnya madang. Ya anak. Ya. Wah. Ampun paman. Dek daek apa moal? Moal tiasa paman. Urang ajar Gatot Kaca. Ngerakeun ka kolot. Wah. Tenyo inaon. Aduh. Ampun. Nah. Da kudu kitu. Ulu. Wah, eta gini. Amuing. Mending ngaberi satwa. Aduh aya anakmu. Para lun malum kasukun ninggalih nu di pamrih kapunten anu ditedak. Di luhur sausap ramuti hanap sausap dampal. Ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana. Para lun ulah dugi anu teu bilih kaituna baka pecah belah baka ansur sagala rupina di urang tak kitu kapalai pihak katilu kaulana. Naon siap pipiruan naon siap teh kadunungan mapatahan. Aduh, bunyi kumawani teh. Kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes yeuh bilih pak ayana Ai dipaksa madama. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di papatahan kudu kitu. Cing. Hah? Notorogan sia lauk buruk milu mijah. Cing jawab buat aja. Ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nun. Jeung tibatan lauk mijah milu buruk. Alah, beres teh mah. Coba itu nya. Ya. Balik-balikeun deui. Make jeung malik-malikeun sia. Tutung teh dibalikeun mah nun. Sae Ah ngeledek teh mah. Ngeledek ragaji ka jahuluna. Asa kabina-bina teh si bangsa. jelas. Babalan sabun ke sini. Wah, sawius atuh. Ih, nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia. Wah, paurna. Wah. Dipilueun kana urusan ieu. Ngajedog gue pawongan mah. Dah. Uluh. Ayana. Nuhun ya guys. Ketok tua. Menang asuh ti zaman lemut, menang ngakon ti zaman bolon teh. Mulang tarima kunyiduhan nuhun agan. Ngatik tilutik wah. Kurang ngajar penastik sayang tumampan. Iya. Semar Badranaya barang dijejek lengit tanpa lebih hilang tanpa kerana. Ya. Dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke. Turunan uka-uka teh nu kitu teh. Si gentayangan kereta. Paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta. Nya. Gatot Kaca. Aulah daek apa antri kawinkeun? Ampun paman. Lamun kitu sarana sirip paehan waing. Aduh. Permios. Ai. Jeung jaro udah. Kumaha lamun percayakeun ka suata mah? Urang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana? Ayo, sebab tapi hatur urang. Naon sia? Dek naon? Ari kasauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasauran teh.
asal ngeunah jang dirina Semar teh jelema sarua aya rasa beda teu sangsara hungkul saka cumplang saka campreng ngomong ge bobak ka Jakang aing teh panita dulu aing teh utusan Astina dulu goblok aduh eta pas emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing benar dume silaing utusan raja eueuh Kang teu bisa adil teh keur sararea deuleu euy da boga harga diri Arjuna ada Kang itu lapur lapur kumaha lapur si Gatot Kaca teh nolak nampik sapa jodogan aduh atuh gagah bener nya tak kitu wayahna da ieu mah geus aya sen ti Arjuna sakuat tanaga si Gatot Kaca tewak perbios kan bapak kemana nyeta pot lieur mikiran bapak maneh leungit tidak paningali hebat bapak maneh ti abdi teh ilmu nama percaya abdi oge itu ilmu bapak Akang lah duh kan sembah kapihatur nuhun lah sae kulana da beda kana karta hate abdi da hate mengaranna ge hate dipangpalerkeun ge hese benar teteh da yakin sanes bade ditikahkeun agan teh lah dirasat leuwih ti heula nya sanes agan teh bade biasa we buating dileke dipieung teuing diracun ge ditumagan atawa dileke kingana mah eta teh Kurawa teh nu geuleuheun pisan ka Pandawa teh mungkin nyeta eta kahijina mah kahijina pisan bakal mah teu bogoh we deui teu bogoh Kang atuh jaga tong dipaksakeun eta bogoh jaga anak raja da raja jeding masina model abdi mah asaya tepak suang ari Akang model abdi atuh mun si ieu kawewe nu kumaha oge seneng doleh konyol kedua atoh boga lanceuk normal jeung tibatan aing hayang ka ucing pikir ku sileing teh normal teh bener Gatot Kaca alihot ari Kang Aswatama ulah ngudag tuh sila dewata urang warah tambah hiji seulanan tah kitu kan kudu ku abdi cicing paling juga Akang aswatamanya Aswatama kali sileung antep sila dewara kudunungan pilih kirang tanaga ku abdi ulah hiji mun dah cicing Kan? kudu tuh ai tunjuk lamun dibere kasempatan dewek gelut jeung aswatama tingalikeun mundur ha bunuh ari diuk dah lomang dewek betara seuri naha da mineng teuing saeutik digebruk do Gatot Kaca sadaya daya kasepuhan Aula Gatot Kaca ngahina sia ka urang Astina anu teu geunah nama Akang lah oh mun itu beunang di canda tuh lamun teu dihalangan aing mah wah harta malibir atuh bapak si gayang mupus keuyang maksudna mah kurang maring dek daek dikawinkeun kurang ajar moal tiasa kasepuhan lamun teu daek aya dipareskeun ku ieu deh jagakeun upami salira kasepuhan bade maksa mangga samplakeun letak tak katua paken capegatkeun bung salawar kaluar geuti saten sama kana sanabi kaluar nyawa ti neraga kurang ajar
sawios ku abdi lah, ku abdi. Cicing sia nu gelo. Kakang. Lain gele-gele tingkah kakang. Geus. Disebut nu gelo aing. Amak disebut nu gelo mah tuh. Bida-bida ting tengeunah aing. Geus kan bae. Kira-kira. Aduh, ampun. Tegelna. Mangga pati ieu. Halibut. Nah, alik. Mudah-mudahan ya kan. Pilih kirang tenaga sama teh abdi 3 kali. Banyak banget kan. Pak Haji Sidik gitu. Abere. Nyingkah siap. Nyingkah pun. Nah, Nyingkah. Hayu nyingkah. permios atuh sok. Curi siap. Yo gebro he mah. Ngomong kaing. Tiga ini. Alah. Permios lan Ini. Tegnau siap. dek neungeul ngan kapangi. Leret sebentar. Leret sedikit. Ada kelengahan. Manfaatkan. Gelo siap. Boleh dong. Maju ke belakang. Aku kemarin. Nah, poin pekaputus sebenarnya. Mana? Benar. Sok. Poin. Ngalawan siap. Poin. Awas. Pusing siap. Poin. Poin. Siap dulu. Curi deh. Ngadon ngabongohan siap. Wih. Dek kenapa deh? Tengeunah we. Bapak kuring dihina. Disebut nu gelo ongko. What? What? Pakai gerakan. Pakai gerakan. Saya Wih. Ya. Awas. Makan. Siku abus. Kurang ajar. Ayo maju sini, maju. Waduh. Binatang maju. Gunang euy. Gunang. Babuk tuman. Babuk, Ayeuna aing. tadi babuk. Tarik. Oi, kalau Apa tak itu katanya. Kagan geunana. abos sebagai. Aduh. Aduh. Modar sia. Bida-bida teuing maksa kan umum. Aduh. Anak itu sarwana. Bah. Aduh. Mamam. Mamam.
Eta mau dituluykeun. Itu udah pilih mobil. Alah. Jang. Udah. Aduh. Ampun. Ulah maksa kan umum. Matak naon eta putri teh lamun kadewekeun. Ieu mah aya nu embung dipaksain daek henteu. Sing mikir saeutik atuh. Sabab urang teh sing boga pikiran. Lamun mungeun maka itu nage dina rumah tangga teh moal beres. Sing mikir saeutik ka urang teh. Pek pikir ayeuna ku di dinya. Kitu tah. Aduh. Biasa bebas tapi. Satu teh euy. Benang. Pabuk cuman. Rock. Kasaha keunana? Tengor sia kuing. Mina-mina teh pika gilu sih teh. Aduh. Ai bulan bareng. Ayo. Segitu deket tatarakeuna sia. Lu sok bisa ya kapanasaran. Ampun. Di pertapan tutugan Gunung Parasu kasumpingan Raden Gatot Kaca Gunirahangan Dika aturan rawuh mena ngampiri bunuh laksa ketika bingahan aki dupi ieu teh pertapan naon aki upami di persanten mah ieu teh pertapan tutugan Gunung Parasu dupi anu jadi sesepuhna pertapan teh saha sanes agung ku payung butut kaula pisan salira leres dupi kakasih saha upami di persanten mah Merah Kaca Merah Kaca leres nuhun ditepangkeun ieu sareng menak cobi aya pikersal naon ieu teh cu sareng saha kakasih kaula leres upami di persanten mangaran kaula teh Gatot Kaca meni sarua kacana yo Gatot Kaca leres di mana menak kaula teh ti Amarta aki kieu salaresna mah aki kaula domongkap ka dieu teh sanesna mah nuju abur-aburan dulu nah aya panglima abrukan kieu moal di demo atanapi korupsi sanes aki naon kaula teh salaresna mah ku paman gaduh paman kagungan paman kakasihna paman Arjuna ai paman Arjuna teh kapangaruhan ku guru Residrona ku guruna kaula teh bade ditikahkeun saurna teh ka urang Astina ka putri Raja Astina Dewi Lesminingpuri ai kaula teh hoyong da can aya maksad bojoan tak kitu aki manawi aki uninga pangnoropongkeun pangnoropongkeun pangmelengkeun nah leres eta urang Astina terek ngawinkeun kaula atawa aya kasang tukang tieta
sanes naon sanes bade ditikahkeun hidup teh bade diracun sabab urang astina teh menang beja Gatot Kaca teh keur naik daun di mana aya naon-naon moal kuat nying hareupan Gatot Kaca kitu tuh nya nuhun aki nuhun eta rasa kau lagi kitu teteh sanes suudon da ieu teh sanes memang kitu pamana atuh meni teu diangepan ningali batin tah kitu lolobana dina waktu ayeuna teh jadi mikiranana ngan sabelah mikiranana soal dunya wungkul dajal teh nu kitu panonas hiji teh jadi paningalina teh ditinggalikeun kana urusan dunya wungkul cul kana urusan akhirat jadi tebalan matak no gencang hirupna tah lamun pemerintah atau pejabat geus kitu bakal hilang kepercayaan di mata masyarakat wibawa komara bakal leungitan gumawi moal aya ajen dihormat teh ti hareupeun di tukang ada di jebian di Malang nya daun tah kitu kumaha atuh kaula ki ayeuna wangsul ka nagara diancam keneh ayeuna mah da aya sabenerna pijodohan hidup teh lalaki setiap lalaki pasti bakal boga pamajikan pijodohan anjeun mah ceuk pandoropong aki aya tu belah kidul di dinya aya nagara ngaranna nagara Tirtadahana kakasihna teh Dewi Dahanawati Allah Dahanawati putrina Prabu Dahanadewa ayeuna teh keur disaemarakeun ku bisi teu percaya pijodohan hidup uji we ku hidup ayeuna ujina kumaha ulah make pakaian eta kahiji batur teh bakal segan bakal sieuneun empuk Gatot Kaca kaduana eta awewe teh joga pruke bogoheun teu kudu saemara ya wayahna kudu jadi jelema hina heula bising ke hidup diparangkeun jadi pamimpin hidup teh bakal bisa neuleuman kana kahayang rakyat kumaha ai jadi jelema hina jadi jelema goreng patut tangke bakal bisa ngarasakeun kumaha karasana ai jadi jelema anu laleutih ngancing ingat itu jelema nu galede teh sabenerna menang nu leutik oh kitu aki jadi kaula teh ulah kieu kudu nyamar nyumput buni di nu caang negrak bari teu katemong Allah sarana nya carana mah kudu salin rupa we ulah kitu kumaha carana nya upami bade mercantenkeun ka aki ku aki bade disalinan ayeuna sanggup mangga kitu mah etang-etang nyumput teh kaula dibobori ku paman Arjuna abeh teu kapenak tah kitu nya ya jadi ngaranna teh fardu kasamu sunat kalampa ulah aya lengkah kapiceun hirup mah saliring-liring dumadi sarengkak saparipola teh kudu aya guna di Malang ulah tamuh laku lamun tamuh laku teh teh mubadir ai mubadir dina kateranganna ge pan sabagian tina amal-amalan setan ai mubadir mah di Malang sanggup mangga sok geraan niprek hareupeun aki aduh aki nah meni yo karaos sekanya aki ka kaula
itu kanukumaha oge aki mana ke aya istilah di malam mangga aki sangem kaula mangga wayahna rap sidakep sinoku tunggal mateni babahanan catur dria catur araning opat dria araning angen-angen sir budi cipta rasa di malam aki dek ngagunakeun ilmu malih warna sok bersihkeun hate pantengkeun kanu kawasa sangkan sapa munut gini luaran sapa najatina kalam daun